Assalamualaikum baraya tinggal gerasim kuring menira didu bade kamanacing sagala dicanak lamun bahasa kolot mah mending nyelek ngegea sim kuring salaras namah bade angkat ka balong bade maraban lauk sakantenan bade gegeroh padahal mah di payun bumi ge cai mah ageng kanggo gegeroh mah tapi asa kumahanya kumargi aya wios lah teu kedah diwartosan anu penting mah bade ngaringankeun salit pidameleun pun bojo bahan sim kuring mah pami gegeroh dilebet bak atanapi di WC henteu biasa asa teu betah resepna di balong bohan kabiasaan ti kapungkurna pami di piwarang gegero teh sok di balong jeung resep caina ageng nya deemutan ku sim kuring ieu mah sim kuring anu sok ngagampangkeun kana pidameleun istri padahal mah di pidamel mah henteu beres sadinten ku bakat seueur teuing cabakna urang sebatan gerah hiji-hiji sasapu teras ngepel ngarereskeun murang kalih bade angkat sakola gegeroh nyeusuh moe bajuna sasapu buruan pokona mah di pidamel diajaran ku sim kuring teu matak parat sadinten nu aya kaburu sagala karaos nya sadayana ge pidameleun mah teu aya anu babari teu karaos sabari ngobrol kaitu ka dieu gegerohna atos beres urang bersihkeun heula wadahna saatos dibersihkeun urang tuuskeun dina paratag ameh garing cekap heula sakieu nya baraya videona penak di enjing sareng sim kuring.